اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Urang mah kuari ngahareupan karakter-karakter Jawa bae ge geus sararese. Urang ngahareupan karakter Lampung bae ge geus hese. Ulah waka salampung urang kawin jeung awewe urang Lampung. Rasakeun sia. Atuh henteu man teu kabeh. Dan 99,9,9 we. Tah, ieu menghadapi karakter eta bae ge tah. Ulah ganggang menghadapi karakter Salampung, Sapalembang. Urang kan lamun sasalaman pada Jakarta, pada Jawa Barat. Rapih kan sasalaman teh sok karakter urang Jawa Barat. Baheula urang Jawa Barat kan Tangerang, Serang. Pandeglang, Rengkas Betung. Nah, eta teh kapan karakterna teh sa Jawa Barat lah, ngan beda sautek saeutik. Rengku, ilmu sasalaman teh rapi. Urang Rangkas rapi, urang Pandeglang rapi, urang Serang, urang Tangerang popon hebat na meueun. Maksudna Tangerang ge ka dieu, Tangerang ka dieu. Kumaha urang ningali Cianjuran gitu kan, Sukabumi, Bandung, Parahyangan rapi. Itu Jakarta rapi kan Jakarta walaupun sogol orang Jakarta tapi rapi sesalaman set hangat sesalaman hangat orang Jakarta tet komo nu boga pencama ieu diceklan ngene ieu diadu ke jak Jakarta tuh aja di sagegede kieu beres sesalaman teh ieu keur carita karakter ieu keur carita karakter kan urang. Coba, jol be orang Palembang. Sasalah mana? Heseueun nya mah bongkok kitu. Heh. Palembang eta kos kitu tah, Sumatera. Yeuh. Deureus lamun haju matana ka urang mah deureus we lain. Aduh sia. Untung aing baheula dinasehatan ku guru penca aing. Datang ka eueuh pencana kuari. Eta teh sasalaman karakter. Tetapi kan nisbat di urang itu bagus, nisbat di urang. Sesalaman, eta teh nu boga ilmu teh sesalaman. Amun geus kebel di urang gara rada robah. Sakitu geus kebel ge teu robah. Lah ora robah-robah iku mah. Us mengkonon mah aja. Iya, ngabaku iku mah. Wo ora bisa den plocoti itu. Hese, batal. Nah, tapi orang Jogja. Solo, bari loba bohong ge. Maksudnya karakter ieu cerita karakter. Ih, atuh bohong mah lain di itu bae saru Bandung ge barohong. Eta teh bari kitu teh ngabohong teh. Asli mah henteu. Urang Bandung bari rengkuh kitu, asli mah henteu. Ditukangeun. Eta rengkuh munafik ngaranna teh. Yuk cerita, orang ke Mekah, Arab Mekah, jeung Arab Madinah jauh berbeda. Di Madinah marah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung dipeluk. Mekah tuh bisa, orang ngajak. Orang di Mekah ya, ribut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melong bagi. Beda Madinah mah, ribut orang banyak. Orang nawar tasbih, kam ya syekh. Mia real. Alas komisi real. Loh, marahnya no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begitu. Malam dibere dua bener. Eta Madinah. Udah sok didikan Kangjeng Nabi datang ka ayeuna pohara amat. Masyaallah karim. Pohara inget ka Kangjeng na? Ya Allah, ya Rabb, ku sholawat lulu. Sok di Madinah, coba bagi urang marah maca sholawat. Urang marah. Haji Peni pernah marah. Wah, urang Arab. Maca salat Allahumma sholli ala sayyidina malah marah. Urang Arab naga nyahueun nya ieu sholawat teu datang ka hate cek ieu. Urang Arab kan jago. Nah, Kangjeng Nabi teh diturunkeun di tengah-tengah karakter Arab anu keras, di negara Arab anu panas, anu keur meujeunna hurupat luar biasa. Kejanggalan permasiatan teh keur meujeunna. Kangjeng Nabi di dinya
diturunkan dilahirkan kabelah dieuna Kangjeng Nabi teh katingali berbeda meneng gelar Al-Amin 20 tahun wah kabelah dieuna pohara sarieun simak ningali Kangjeng Nabi ku jujurna umur 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq al-ayat langsung Kangjeng Nabi sir dakwah teh alon-alon kabelah dieuna kakarak rada kenceng sahabat anu korban teh geus lain hiji nu diciduhan anu ditampiling anu dibeuleu anu di naon kitu ngaran dipoe nu diseret masyaallah perjuangan agama urang mah kuari tinggal ngeunahna doang deuleu sahabat baheula diseret dipoe antara batu jeung batu buana panas luar biasa nu teunggelan ciduhan mempertahankeun agama memperjuangkeun agama datang ka belah dia ada perang urang mah titah di imah datang ka dieu bae ge teu ngawudukeun teu kuat berjuang urang teh kos kitu berjuang urang teh kos kitu teh ngawudukeun teu kuat ya Allah ya ngaji kok di luar ngajina di luar kesal ngaji besi lain biasanya di jero uduk beakeun aing lamun di jero bukan kayak digotong di luar ieu perang titah ngadengekeun doang geus teu kuat perang ngaji titah ngadengekeun doang geus teu kuat tah ieu mah lain deuk carita ke rumah henteu sabodo tah mah hak masing-masing tah mah ieu mah maksudna tak urang perjuangan sahabat deuleu tuh pohara amat ulah sahabat nenek moyang urang baheula tah memperjuangkeun negara jeung bangsa jeung agama pohara urang mah ieu kuari ieu teu ngawuduk saeutik bae babaturan dicarekan kabeh teu ngawuduk teh babaturan dicarekan kabeh goblok sia kahayang mah tuh sesakeun tolong sia nyana nu teu ngawuduk babaturan nu dicarekan goblok teh coba yeuh ini sebuah perjuangan uduk. Perjuangan. Eta ka mana ieu urang berjuang teh bandingkeun. Tarolah beureunan sama luhur teuing jeung para sahabat mah, luhur teuing jeung para tabiin mah, luhur pisan jeung para pejuang 45 mah. Kuari mah ieu jeung guru-guru urang anu anteng tengah peuting hudang mentang mata. Tunduheun nyana ge sarua aja jelema. Si eta anak setengah jelema. Tuduh, tapi biasa bae lah mata nu Allah, tunduh nu Allah nyangakeun Gusti ka Gusti. Tuh dipake tafakur, pake riyadhah. Dicoba tak ku urang tuturkeun tah jelema-jelema anu takarrub ka Gusti Allah tengah penting coba aing nuturkeun lah perang mah meureun tah kudu make tanaga. Ya, geus mah ya, udang ti penting bae mah perangna. Udang jam 2. Ngelejam guys aing jam 2 datang ke jam 3 coba aing diuk baca sholawat coba mulai pemajikan bisa jadi usuraan ini kemana salah kieu besi payah di luhur sajadah orang bener bae atuh anggel di dieu ieu manya wiridan di dieu di teu anggel tama ngaranna siap kan berarti. Ieu mah urang yang ngabadikeun perjuangan. Ulah Kangjeng Nabi, geus ese nyaritakeunana. Ulah para sahabat, para tabiin, nu kamari ieu bae ge, para aulia-aulia Allah, perjuangan anu mantak Banten. Jadi hebat teh Islam teh, mantak Demak jadi hebat teh, mantak Ampel jadi hebat teh, dan sekitarna aya para aulia-aulia Allah nu berjuang. Eta mah geus jelas. Perjuangan anak urang kuari perjuangan anak melalui tapakur bae ti penting sarua tage ngabutuhkeun waktu ngabutuhkeun tenaga ngabutuhkeun sagala-gala aduh cenah kieu ternyata orang tunduh kopian kopi teh jangkos kitu geus kopi rokok bari baca sholawat geus silanan belajar heula deui mah belajar heula kopi
ternyata kopi sakieu mah ieu tah kurang keneh saember. Awak sia ku goblok-goblok teuing. Teu baik sacangkir, teu baik sagelas, ember sia paing. Awas sia paing. Hah, tunduk keneh bae. Hulu kadinyakeun. Lain diinum lain. Bebaskeun hulu ka dieu. Tolol sia. Ayo orang ibadah. Ini bentak kuari masih keneh bersinar ge Islam teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Aya keneh jelema anu mikiran agama melalui taqarrub ka Gusti Allah. Eta hiji dibandingkeun jeung 1000 kiai anu ngocoprak di leueur panggung. Hebatan eta. Ulah neuleuh ka dieu. Ya, kasinggung aing. Masya Allah, aduh ngalirik ka dieu kabeh tolong. Tapi lamun nu kos gitu kan uko koprak. Uko koprak teh. Ya ucing mesieun uko koprak. Aya ucing eok. Ulah waka digebukeun asal diacungkeun we ka koprak. Kabur. Jadi berarti kokoprak kiai kokoprak mah jang ucing. Lumayan jatuh jelema masyarakat teh ucing kabeh. Nyana lagi garong. Iya mah cerita perjuangan agama, masya Allah Karim. Nyeri, indah. Kadang orang merenung, masya Allah Karim Pohara. Perjuangan teh, mantap kuari bersinar tadi Indonesia. Hasil, baheula para aulia Allah. Tinggal diteruskan kurang. Kuari teh ya. Hasil perjuangan para aulia Allah, para ulama solihin. Tinggal diteruskan guys kurang kuari. Biasa baik. Tenang, tentrem. Urang cukup ngadoa baik ke Allah. Doakan numantak jelema cara rinta resep. Urang teh ngadoana ya Allah ya Rabbi nu usaha supaya maraji usahana di pemerintahan supaya talalentrem jeung supaya jala lujur, nu tani supaya bagus tadina jeung supaya ka Allah supaya talalentrem. Nu ngawarung kabeh nu magahan ngaji kabeh teu kudu bebeja sia ku aing didoakeun si jujing bae eta mah aya muatan tah mah ki pudol eta mah langsung ka Allah udah hubungan urang jeung Allah oh cak Allah sia bae geus ngadoakeun ka umat-umat Anda tuh kumaha aing pangeran kan kitu ieu mah lain kan dibere duit ngadoakeun teu dibere duit henteu kieu emang tilok ngadoakeun naon nu datang ge tilok kudu ngadoakeun ka nu tilok datang. Deh, tamu musuh aing. Deh, kiai sih memusuhan. Kahayang aing mah atuh ngondang aing muludan aing rajabang. Ieu mah mulut tilok ngondang, rajab tilok ngondang. Atuh teu ngondang ge berkat-berkat. Ieu eueuh hating. Bahasa hating, bahasa mana eta? Eta kan lain kiai kos gitu. Ai kiai ya Allah ya Rabb Gusti. Salametkeun keluarga, salametkeun murid, salametkeun tetangga-tetangga kawau-kawau. Terus bahkan lain jang sorangan Kangjeng Nabi mere contoh dina Jumat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal eta teh contoh cek Imam Ghazali. Eta teh contoh. Bahkan lamun teu dibaca eta teu sah Jumatna ge. Lain sembarangan doa, eta kan jang mukminin mukminat. Dina Jumat urang mah tak kunaon ya Allah ya Rota. Lain kitu pandana. Ya Allah abdi teh dagang karung. Dagang karung teh teh kurang laku bace. Aya babaturan abdi dagang karung ku galedegkeun we Gusti. Aya doa si kos kitu. Eta teh bagus. Allah. Ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, tuluy titah dakwah. Salah sahiji sifat anu wajib di Kanjeng Rasul teh tabligh nyampaikeun wahyu. Walaupun pahit tetep bae kudu disampaikeun. Disampaikeun lah ku Kanjeng Nabi. Walau kana murrad. Urusan daek jeung teu daek lain urusan Kanjeng. Tapi Kanjeng Nabi mas sebatas nyampaikeun. Daek nu ngadaikeun Allah, teu daek nu ngateu daikeun ge Allah. Itu urusan Allah.
urang mah nyampaikeun. Mata kiai sok mamarahan, tolol. Aing teh ngaji di musola. Naon atuh teu garalatang sia. Juga si pake geus diaji ge teu dipararake. Geus bubar. Cak masyarakat itu los. Dua deh bubar. Kiai goblok. Atuh kiai lain gitu gaji bae. Geus teu kudu diajakan go sorangan ari bae tuh. Bejan bae cek urang teh indek ngaji mah teu aya daekeun atuh mangga teu daekeun geus. Sampaikeun atuh murid teu narurut. Atuh urang mah sakadar nyampaikeun nu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun makan Allah. Acenna nyana dibere hidayah atuh nurut. Acenna henteu atuh henteu. Urusan make mah teh urusan masing-masing. Kan karasana urang ge karasana tiis ka urang. Ieu mah lain, Pak. Ai kieu eta musola geus. Urang mendingan nyumput bae ulah ngaji. Anu bisa nyumput ka situ beul, ngocoprakna cenah mah. Ngocoprakna aju sagala yang dibere, sagala yang disumbang, sagala mah. Aing mah bosen ka kieu kos kitu. Mending rantai bae ku urang kiaina. Tuntuk da balen ngaji, ngarantai kiai goblok. Teh, ya. Kangjengnya ya Allah. Wa idza tutla alaihim di mana-mana dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka para kupar-kupar Mekah ayatuna bayinat ayat-ayat kaulan wa agung cik Allah yakni Al-Quranul Karim dengan jelas nyata bahwa Quran teh merupakan wahyu. Dina ayat tersebut teh jaritakeun tentang ketuhanan, ketauhidan. Dulur cek Kangjeng Nabi teh ieu teh pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal nu pageula geus dibaca. Pangeran teh anu kasipatan kuwujud kidamba mukhalafah lil hawadis dan selanjutnya anu ngatur-ngatur urang hirup jeung paeh teh pamere Gusti Allah susah jeung senang teh pamere Allah sugih jeung fakir teh pamere Allah urang madar mah teh ngan sakadar pa ikhtiar jeung kasab. Adapun anu nangtukeun makan Gusti Allah. Cek Kangjeng Nabi ulah sok mangeranan ka batu, ulah sok mangeranan ka kayu. Pangeran-pangeran batu, pangeran-pangeran kayu. Eta mah lain pangeran diciptakeun ku tangan-tangan manusia. Allah mah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakwah teh Kangjeng Nabi kos kitu. Kadenge ku kupar-kupar Mekah teh. Kumaha bahasana? Ieu. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana ati bi Qur'anin ghairi hadza. Cek para kupar-kupar Mekah teh Muhammad. Kupar Mekah teh hartina kupar anu teu ngarepkeun kana kapanggih jeung kaula nu agung cek Allah teu percaya berarti. Kupar ngaranna cek teu percayaeun ka Allah sebagai pangeran, teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai utusanana. Jadi atuh layak qafunal basa teu sieun kada dihudangkeun ti kubur mizan siratal mustaqim teu sieun nya sebab teu percaya. Kumaha ngomongna iti bi Qur'anin ghairi hadza mad kadieu mad sia eta dakwah nyaritakeun pangeran-pangeran kahayang aing mah kieu. Dakwah mah dakwah bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran aing sih. Eta kan pangeran ti nenek moyang urang. Hayang anu beda jasa itu. Hayang nu sedeng eta, hayang rada leutik eta bila perlu urang nyieun deui pangeran. Ulah sok dicawat-cawat si pangeran eta. Masyaallah. Nyeun lagi masyaallah tolol teh. Ih, atuh urang Arab. Pangeran urang teh titipan ti nenek moyang urang. Geus lain puluh tahun, ratus tahun.
kududa ku urang dimumulai di sujuda. Maneh ieu anyar-anyar ku hari teh. Nyaritakeun pangeran mana teu kadeuleu ta pangeran teh. Haju siang ngabejakeun cenah Muhammad, pangeran teh anu ngadamel langit jeung bumi jahat tuh berenang di baheula ge langit jeung bumi saya. Haju pangeran ngurus-ngurus urang teu pernah diurus ku pangeran. Cek Kangjeng Nabi teh justru ieu teh langit jeung bumi teh lain okos petet jadi sorangan. Emangna petet buah jalai. Tambahan ti aing teh mah petet mah. Henteu aya ti ditu mah teh petet. Cek Kangjeng Nabi teh ieu pangeran teh justru nu ngadamel langit jeung bumi teh tadi mah langit jeung bumi teh teu aya di alam itu mah, di alam arwah. Kebelah dituna de alam malakut, kebelah dituna de alam lahut. Eta mah teu aya sabenerna mah. Aduh, Gusti Allah teh ngadamel langit, ngadamel bumi. Itu ciptaan Allah. Terus Gusti Allah teh ngutus setiap saat ka nabi-nabina, miti Kangjeng Nabi Adam, 2 Kangjeng Nabi Idris, 3 Kangjeng Nabi Nuh, 4 Abdon, cepet. Isa terakhir. Saya tuh mengaji bodoh terus. Tak kula nabi akhir zaman si Kangjeng teh nyaritakeun ba pangeran teh Allah. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Mad. Coba si dongengna nu sejen bae sih. Dongengna nu sejen lu sok haju nyinggung-nyinggung pangeran. Kan lamun nyinggung pangeran kumaha mun kadengin ku pangeran. Wah, Kangjeng Nabi pangeran batu kos kitu betul kadengin. No, man. Lain masalah batuna, tapi eta di jerona mat. Pangeran teh kadeulina mah batu padahal di jerona anu ngageugeuh teh mat. Waduh sia. Sing hade si urang salam. Teu aya, batu mah batu bae. Tetep pangeran mah Allah. Mad. Lamun sia terus-terusan kos kieu awas ya mat. Je parangsana. Awas ya urang sok aju ngahina sia ka pangeran. Geus dawa mah nu sejen bae. Ngajak nu sejen bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran. Awas tah nya. Geus atoh kieu bae geus, ulah sese. Coba Mad. Asal datang sia nyampekeun Quran, asal datang nyampekeun Quran. Anu Quran nyaritakeun eta nyela-nyela kana pangeran. Sagala nyaritakeun hudang ti kubur, sagala nyaritakeun masar, sagala nyaritakeun. Kitu Siratal Mustaqim. Riweuh aing mah ngadenge kos kitu. Coba sih ganti Qur'anna ulah Qur'an eta. Tuh kan. Ieu Qur'an di dalam Qur'an jelas. Cik jelema-jelema nu teu percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaritana teh iti bi Qur'anin ghairi hadza. Muhammad coba datangkeun Qur'an ulah Qur'an nu ieu. Qur'an nu ieu mah bosen ngadanya teh nyacat nyawat pangeran bae. Di kebelah ditu teh sagala nyaritakeun kubur, sagala nyaritakeun bas, sagala nyaritakeun masa tetek bengek. Ganti sih coba atuh. Ulah make Qur'an nu eta mantak naon. Qul ma iti bi Qur'anin ghairi hadza au badil. Atawa ganti bae ku maneh ieu Qur'an teh Qur'an nang maneh bae. Padahal mah nyahuan Kangjeng Nabi teh teu pernah maca, Kangjeng Nabi teh teu pernah nulis, disebut lagi ummi. Ummi teh lain bodoh, ummi teh tara maca, tara nulis. Sebab lamun Kangjeng Nabi nulis bisa dianggap Qur'an teh buatan Kangjeng. Lamun Kangjeng maca bisa dianggap ieu dongeng-dongeng Qur'an teh meunang ti sejarah-sejarah kitab-kitab nu baraheula. Kangjeng disebutna ummi tapi nyaho segala rupa nyaho. Ai si ieu mah nulis terus maca terus deureun tapi hati nu nyangkrung. Bisa sekali nulis kudu terus moal poe nulis. Boro-boro ku batur tulisan jana ge nyana nu marah sorangan. Ieu tulisan saha goblok? Pokok tulisan jana tolol. Teu kabaca ieu tulisan. Anak naik adanya mana bah? Ini tulisan siapa ya? Ini kan tulisan Abah. Ini kayak dapat kaki aja. Atau buku Abah emang dapat Abah? Iya. Maafin ya, tolong. Tulisan jarak teu kabaca ku nyana. Eta mah geus pamustungan jelema.
Atuh pamustungan biasana kan tulisan sorangan kabaca ku sorangan. Minimal ieu mah boro-boro ku batur ku sorangan ente. Baca lagi. Dibalikeun. Kok terbalik sih? Atuh terbalik baca koran kayak gitu kan. Mobil terbalik gitu. Baca koran pos kota goblok ya. Atuh bukan terbalik, atuh korannya terbalik, Bah. Oh iya. Atuh aing hirup jeung nu pikun mah kos kitu. Tah. Iya, pamenta kafir Mekah, man. Iti bi Qur'anin ghairi hada. Datangkeun Quran nu lain ieu. Coba nu Quran nu sejen. Au badilhu atau ganti bae sih ku maneh Qur'anna. Da maneh mah pinter. Udah sok jadi antapkeun bae. Urang mah menceritakeun seputar patung teh sok hayang seuri. Hayang seuri ja. Kamari Jakarta teh kapan banjir? Aya sabara gereja anu kabanjiran bahkan anu sangat menyolok mah kelenteng. Kelenteng teh kan banjir kamari teh datang ka kelentengna. Nah, iya umat muda. Wah ribut. Wabeh kumpulan. Berangkat kita selamatkan Tuhan kita. Oh, baeta kan nanaonan eta. Wah, tuh langsung Tuhan patungna teh di talian kunyana make dadung, haju di panggung, dibawa kunyana ka darat. Alhamdulillah kita bisa menyelamatkan Tuhan. Eta kan tolol eta. Nu kuduna makan nyana diselamatkan ku pangeran, ieu mah nyana nyelamatkeun pangeran. Eta pangeran daek be ongko di dadungan. Iya bahkan lain cerita bohong ya mah lain 50. Ya mah asli ya mah. Kamari teh di Jakarta rame-rame menyelamatkan Tuhan. Ya Allah ya Rabbi taala. Ya kan unik. Lain eta bae beureum di ugal daerah ge. Pangeran teh. Kula maka inget ka Ameng bae baheula teh. Ameng nu boga peternakan ayam da di dinya. Baheula teh osok diajak ku kula ka Garut nyana supirna. Nyana kan budak. Saya aja cernya nganter ke Garut gini. Iya dah enggak apa-apa. Berangkatnya nasekan supirna. Datang ka mana? Tunggu dulu ya. Mau apa dulu kok? Mau ibadah dulu. Kula neulekeun we sial cenah. Aing nungguan ibadahnya anak aja guys. Beda-beda pangeran orang sama mobil guys. Eta singko masyaallah. Nu minta kula daek naon? Pamajikanna muriang. Kalau istri saya meninggal, saya kawin lagi dengan orang yang kaya, saya masuk Islam. Tapi kalau saya kawin dengan orang miskin, saya enggak. Gitu amatnya cakata. Atuh kawin mah kawin bae, asup Islam bae. Gimana nanti mun kawin kan sugih Islam. Berarti kan teu riweuh deui nyanangan dunia. Tapi lamun kana susah, saya enggak masuk Islam. Eta ujungna berangkat ke Garut. Dari kikiran teh geus beres, mawa ta plastik hideung. Plastik asal. Naik nya ka mobilnya ada supir ya. Tenden di dia di tengah antaranya na jeung kula. Itu apa kok? Tuhan. Aing seserian bae. Pangeran naik diasupkeun ke plastik asoy. Ieu asli ieu lain bobogan asli. Masya Allah Karim. Nah itu seperti eta. Ya Allah. Jadi kenapa dibawa-bawa? Biar enak aja kita di mana aja kan bisa ibadah. Ya tuh kau udah. Kalau gitu mau udah amanin itu Tuhan nih. Kalau dipikir pakai akal dulu sehat. Disambut lo bahayang seri udah. Lo bahayang seri. Jeung Buddha, jeung Hindu. Ya termasuk yang Kristen. Maksudnya lo bahayang seri. Mantap. Iya. Cek orang-orang Yahudi. Cek orang-orang Kristen. Ngomong na iti di Qur'anin. Ghairi hadza. Man. Coba sih datangkeun Quran ulah nu ieu. Ieu mah. Gawena ngan nyarekanan pangeran urang bae. Coba gak datangkeun pangeran nu laisa fihi aibu alihatina. Coba sih Quran anu henteu nyarekanan pangeran urang. Anu supaya akur pangeranna. Coba dilu atau ganti sih Qur'anna min tilqai nafsi
menang anjeun Muhammad maka anjeun Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi cek Kangjeng Nabi tita ku Gusti Allah mat sampaikeun ku ajeun ka para kupar-kupar teh mayakunu teu pantes jeung teu bisa kaula ngagantian Al-Qur'an teu layak teu bisa teu sayogia kaula ngagantian mintil qai nafsi ngagantian Al-Qur'an ti kaula yane kaula nyieun Al-Qur'an teu aya attabi'u illa ma yuha ilai teu nuturkeun kaula kecuali anu diwahyukeun ka kaula manya kula kudu ngagubah-robah ngagonta-ganti Al-Qur'an ye inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim saenyana kaula rempan saenyana kaula sieun in asaitu lamun kaula nyulayan ka pangeran kaula dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an cara Kristen diganti tahrif cara Yahudi diganti ditahrif geus eta Tauratna muharraf Injilna muharraf Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaula masieun inni akhafu in asaitu rabbi rempan sieun lamun kaula nyulayan ka pangeran dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an sieun naon adzaba yaumin alim sieun ka poe kiamat ya urang dul mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajeun teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta baja daek ka neraka teh kamari kan geus ditanya daek ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka teh nyana mah kajeun sabodok kebal-kebal mati istri panas. Geus uraga embung. Adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun. Mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas. Mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka. Tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai dua poe ka ditu mah ngeunah kumaha mah bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas, dua poe panas lah. Kaditun nama urang teh aya teh ngajerit sakieu, cicing sakieu. Gas, mendingan ulah bersuara, mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah. Tah, untungna nu ngararaje teh kos kitu. Nu mantak aya jelema maksiat, tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali. Aya jelema nu tadina kiai, waktu maotna dijadikeun jelema maksiat. Imam Jalaluddin tah. Eta keur carita keur maot engke di darakana ge geus puguh para aulia Allah para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh ieu mah jelema anu jahat biang jahat di neraka sapoe dua poe tilu poe empat poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu sakieu marah sakieu geus pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka sanu boga tasbih cak ahli-ahli neraka. Woi, yang tasbih di neraka keur ieu tolol. Deh kuari, udah aing mah tasbih bae. Tasbih di mana? Tuh seuneu. Sugan bae nu mah tasbih budak. Sok sia. Sia jeung hanas bae sagala. Ieu. Aing sebereueuh ti baheula teh pangeran aing kan Allah. Sia geus sadoakan Allah. Heeh. Ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu aing gaji murudaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu ja kiai na ge aya di dieu kuari di mana ngeuh terlalu omong
Aja saya kurang. Ya, pangeran teh Allah. Aing sri ngadengekeun urayan-urayan kiai. Cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun. Geus aing rek zikir ku. Cak ahli-ahli neraka. Keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajeung. Di dunia aing teh kaburu ku di neraka lah. Bisa atuh Jalaluddin teh. Ya Allah ya Rabb. Sia dek nuturkeun hayu. Nek moal atuh. Moal aing mah. Nya teh geus sakeu pararanasna. Aing mah nek zikir bae ka Allah. Zikir ka Allah nya di neraka. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cak malaikat sanu zikir eta. Cak ahli neraka. Tuh, situ zikir bae. Hoi, cak malaikat, keur ieu zikir bae di dunia. Penting beurang Jumat kunaon di dieu. Lah, malaikat ge makhluk ka ditu sia. Cak malaikat serem banget budak. Yes ya. Sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah. Ulah loba omong, indep. Aing mah aing sama sia. Sia mah paling yang nempoan doang, jangan iskeun moal bisa sia. Cak malaikat sia bahasa mana sih? Eta bahasa terbagus sama sia mah. Buka hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya. Itu jadi zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka. Tiis ya. La ilaha illallah. Iya tiis. Berarti bener Kangjeng, berarti bener sahabat, berarti bener Al-Qur'an, berarti bener para aulia Allah, berarti bener para ulama-ulama. Ternyata di akhirat ge di surga di neraka ge tiis sakian lagi. Ya, ngabejaannya na dakwah. Saudara-saudara ahli neraka seperjuangan. Saat ini saya menemukan keindahan. Tolong kasih tahu yang lain. Percaya atau tidak percaya terserah. Tapi ternyata setelah saya zikir terus adem. Sekali neraka bana iya sih. Lihat kulit saya. Tuh nggak terbakar kan? Jangan lihat aja Pendi. Dia bang angus. Lihat ini. Atuh kami. Jauh cekina. Masya Allah. Ikutin saya. Ayo. Waktu di neraka nyen majelis taklim. Majelis zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ramai di neraka. Tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir teu bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina. Kita ieu Imam Jalaluddin deuk nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis. Terus ramaikan di neraka teh tuh. Jalalikin. Malaikat Malik gandeng. terus bae zikir illallah la ilaha illallah. Ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun, anu kudu 15 tahun, 20 tahun, 100 tahun. Otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga. Moalah. Keluar ke di surgamu. Cak malaikat Malik surga ieu. Henteu cak yen. Kok bisa teu nah? Ya atuh ka surga kan maksudnya cuma tiis, atuh dijaga geus tiis. Masya Allah, cak malaikat Malik jadi kos kieu. Ulah bomong sia. Cing ngerembel bae sia. Kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka. Kiaina aya kiaian biasa. Kiai ini udah harus ke surga ini udah waktunya udah masuk ke surga. Kagak. Udah saya di sini aja adem. Begini Kiai, masalahnya bukan sekedar adem, di sana kan ada buah-buahan, ada minuman, ada bidadari. Lah, enggak pengen. Udah sini aja. Hese tah.
datang kaduk dikaluarkeun ge hese mun lain laporan ka Kangjeng mah. Itu laporan ka Kangjeng, ya Rasulullah Muhammad kunaon umat di neraka endeup ditah ka surga embung. Kunaon? Kangjeng Nabi ge, weh kunaon jadi ka surga jadi embung. Coba pariksa coba ka ditu pariksa ku Kangjeng Nabi. Oh, kabeh Abu Bakar, Umar, Utsman ka neraka kabeh. Ku jeprakan. Mana kiaina ceuk teh. Saha ngaranna? Ayalah malu bejakeun. Cak aja kunaon dieu? Geus waktu ka surga jadi embung. Jagina di neraka ge tiis masyaallah. Sadaqallahul azim cak Kangjeng maha bener Allah. Cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad. Bener anjeun Muhammad. Cakabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cakabehan. Jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api. Anti api. Mantak ketika maneh menghadapi seuneu ulah berani kana seuneu jadikeun diri maneh Ibrahim. Ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan seuneu bohewel sia ka jeung kumaha. Maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi pohara. Ya Allah ya Rabb. Nah, ayeuna cek Kangjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing. Ieu mah kuari mah kasalalor gabe lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge. Ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api, berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang akan atuh kumaha Kangjeng bae aya asli nama kami ge saya enggak surga subhanallah. Wah, cak Abu Bakar ditata dia tuh sia. Abi atuh bala betah sebenarnya mah. Atuh di neraka tiis bae. Aambeun mah tetep bae hangru. Ya akhirnya di surga. Nah, ieu mah dicaritakeun zikir lain lalaga. Masyaallah karim. Wahara in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim. Ya yaumin azim rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim. Jaga neraka kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjen kabeh. Ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae. Kula dibere wahyu kita dibacakeun kanjen pamarentah Allah. Wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka aranjeun. Kana ieu Al-Qur'an moal. Ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh Allah. Kurang kumaha sabenerna mah. Kaula babarengan jeung anjeun. Faqad labithu fikum umuram min qabli. Pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun sabaraha taun 40 tahun meme dibere wahyu babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah apa datangilun sing nyaho anjeun kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah ditah disampaikeun ieu lah bentukna Al-Qur'an nyaritakeun pangeran anu asli nyaritakeun rasul asli nyaritakeun kehidupan akhirat. Nah, lamun lain Allah mal bisa kula buktina baheula babarengan jeung maneh 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu. Berarti kan dia lain buatan kula, lain buatan kaula, lain ciptaan kula. Asli ti Gusti Allah, tinggal nurut bae anjeun. Aya nu nurut, aya nu henteu ku parmekat eta mah tergantung kumaha hidayahna. Kumaha nur ilahi pamere ti Gustina. Jageninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam teu pernah amprok jeung Kangjeng teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki teu pernah amprok jeung para wali sanga aya dibere hidayah mah geuning urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul mahalna hidayah murahna hidayah mahalna hidayah baheula neuleuh ka Kangjeng teu dibere hidayah kafir urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman masyaallah tinggal dipertahankeun ku urang diperkuat sing hade beus ngageusleuk isuk pake etot tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka naudzubillah min zalik ku sebab disogok
ku urusan-urusan negara aju orang kadarakan naudzubillah min dzalik bener ge Allah maha Ghafur marot tapi lamun geus benci Allah kumaha coba itu sebab ngabohong dagang ngabohong melulu dagang ngabohong melulu dagang baheula sia ayo coba di tengah-tengah negara anu keur carut-marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ekstasi sabaraha kapal encan ciptaan buatan Indonesia encan mabok hampir kamari teh miras teh untung masih kene aya colekan toelan jeung alhamdulillah masih kena didenge tah kuari nu babok ambalaya zina ambalaya judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta judi teh kudu ka Singapura kuari mah di jero kamar bisa judi di WC bisa judi Masya Allah karim perjudian teh luar biasa nah ieu tinggal masing-masing orang mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan Gus Dur naon inget ke bangsa Indonesia terus karakter bangsa terus agama anak kuari kuat tapi anak yang incung ke ayah pikiran dede jengnya Kang terus Gus Dur mah bagaimana ke depannya ini anak kita bagaimana nah iya kita Gus Dur padahal pemal bisa ditahan kan bahasa Gus Dur teh kos kitu teh belum siap kita menghadapi era globalisasi padahal mah siap atunya lebih nyaho ngan eta tah pikiran anak incu Masya Allah kuari nu korban HP ambalaya geus puguh bapakna tilok balik-balik korban HP bapakna aduh indung nangis lihat deui beung datang ke panjang duluan salaki teu datang ke anak korban HP ambalaya iya pak bisa urang kudu bisa sing bisa paksakeun urang jang urang kene kepentingan anak ya Allah ya Rabb nah ieu Al-Qur'an asli ti Gusti Allah Al-Qur'an teu bisa dirobah Al-Qur'an baca di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan dulu pangesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukaan teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon atuh ka gerak ka sorga teu kadeuleu jembatanna atuh ngai kejebur we ka neraka wah ngunah bae panas ya kenaon ieu nungguan bos sa nungguan Haji Pendi dia cek malaikat bukuna ge di ai jahanam iya nungguan bos atuh sia ka baka jahanam sugan bae atuh kami ye duh ye jai ka surga hayang ngan teu nyaho jalan teu kadeuleu ka neraka tumbung ya panas cek malaikat atuh sugan muga amalaman engke tungguan we sakedeung bener bae aya jelema-jelema kararase Masya Allah ayo ditungtun Ki Fudoli ditungtun kan kadang ditungtun iya sih iya Haji Pedi aing kan anu nungtun tolol saya anu nungtun nanyakeun kan ari eta nu narungtun saha sih ditungtun di bakana ka surga eta saha nu nungtun eta teh Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema tuh kaset nungtun ayo ka ditu ka surga ya Allah ya Rabb ayo ka ditu ayo cak aja bener kan kurang sok baca Quran yang berkat bae terjadi kau mau baca saya tentang penghinaan kawali tambah kuduna ikhlas ngahidakeun kawali tambah kitu aduh tinggal ikhlas ya Allah ya Rabb Masya Allah iyalah Al-Quranul Karim penuh tuh sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok geus puguh waqiah geus puguh ar-rahman geus puguh yasin
Nah sakedeng deui lain sakedeng deui urang peuting teh nisfu Saban. Ya, urang nanggalkeun rewahna Senin. Senin, Salasa, Rebo. Ngahenen Kalasa. Ro. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, malam Senin. Jadi malam nisfu, malam 15, malam kunut, malam ke-16. Bedana kitu dina Islam mah. Panjang ta elat-elat dina fikih. Cuma keur carita urang peuting babarengan di imah masing-masing atawa di musola atawa di majelis salim atawa di masjid berjamaah ba'da magrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong jang kepentingan maca yasin ya maca yasin 3 kali sakumadun di Banyu Sarip ya maca yasin kahiji kadua katilu doana eta geus dirangkum peuting teh sing hade ulah dilewatkeun sebab naon sebab amal urang setahun ieu tutup bukuna malam nisfu Saban tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah ganti ku buku nu anyar ya Allah jadi lamun awalna Yasin baheula tahun kamari kuari diakhiri ku Yasin sugan bae begitu loba kamaksiatan kan kamaksiatan sejarah satahun barang dibuka ku malaikat ieu mah Yasin kabeh anu jelas mah da ieu lah tutup buku nu ieu lapor simpen dibere buku nu anyar diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum peuting engke malam Senin urang babarengan nisfu Saban di tempat masing-masing iya gitulah cerita seputar nisfu Saban ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apakah nukus nah ieu engke dihitung heula jeung tungguan engke berita-berita ti pemerintah kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairen iraha ke urang carita dina minggu terakhir pangajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa nah ieu mah Al-Qur'an baca namun orang teu bisa maca Quran menitah batu Ustaz tadi ka dieu ya tah duit 5 juta baca Quran sajuz bae 5 juta ulah hese-hese cak Ustaz teh 5 juta saja geus ulah bawa omong kaji keur boga duit teh kaji langsung baca sajuz 5 juta cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun nitah deui cangkel baca Quran kayak dibayar engke cangkel ulah gitu beres urang ayo bae lanannya duit nu aya bae lah pake kayak baca deh cak Ustaz teh sial jasa aduh ya Allah ya Rabbi aya ada sok kuling ngajarahkeun teh kuncen santri ka dieu Ustaz ka dieu ikutin tolong saya antar ziarah ke anak saya udah duluan mati termasuk saudara saya ya berapa mau bayarnya galib 10.000 lah bayar apa datang ke makom hadiah terus baca Quran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba cak kok baca surat ayat jahannam kan baca bayarannya 10.000. Kalau baca aja sorga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir tolol tak kiai aja goblok. Mantak lamun 10.000, bah itu ayatna ayat jahanam. Tipu doli tah lamun dibayar basa juta, ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat sorga. Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh. Hurunin. Masya Allah. Innal jannata hiyal ma'wa. Hurunin. Budak maca Quran teh nyanyi sih. Oh, taja pun baca Quran panjang-panjang aja di bolak balik kos gitu.
bayaran 5 juta. Iya, 1 juta mah bolak-balik jahanam deh. Aduh, eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya. Anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah kosok ngazarahkeun. Eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya mati meninggal duluan dia. Eta bahasana jahanam deh. Nolek kok ayatnya jahanam lagi. Bayarannya kan 10.000. Lu kalau pengen ayat surga 100. Dibere harita keneh. Wah atuh ngajek direk bae ayat surga. Nah, orengan lain di Jawa bae dirimpak ke kos kitu. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang kahibur ku Al-Qur'an, kahibur ku ayat suci Al-Qur'an, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita, sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hate urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.